Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ye dongeng karangan Koswara ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-5. Para mitra anu mulia, nu sami-sami ngabandungan ye dongeng mangga urang teraskeun hanca dongengna. Janten para wargi dina ye dongeng tos kagamar kumaha Nden Sukmawati dina ngoning sepak terjangna. Andainya midamel teh midamel ieu we para mitra kakufuran wungkul kitu dipidamel ku anjeunna mah. Atuh mangga urang teraskeun ieu hanca dongengna mangga para wargi carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Mangsa isuk-isuk kaayaan pohara endahna pikaresepeun langit lenglang cai ibun ngagarenang manuk-manuk recet di sarada bari pating geleber di lemur gawiru kaayaan haneteun hayam-hayam reang kongkorongok di sarada bari arulin di buruan. Atuh jalma-jalma geus kalaluar aya nu arinit ka kebon aya ge nu ka sarawa ngalaksanakeun pancen gawe nuruskeun hanca nu katunda. Tapi Mang Suhadma jeung Bioco harita teh teu ka mana-mana araya we di imah. Malahan keur ngarobrol di tepas imah bari nyaningkeun beuleum sampe jeung gula beureum. Dua ganu si ganu haroream rek init-initan nu mata. Uplek naker eta salaki jeung pamajikan ngarobrol. Aya deui nu jadi bahan obrolan lintang tinu jadi anak. Nyatana Nyetiti jeung kabogohna Nyetiti nu ngaranjang Darta urang Cimariu. Kadenge Mang Suhadma harita ngamimitian muka obrolan. Mana kumaha kaayaan si Nyai teh nya? Nagis aya bejana atawa acan kitu? Nu matak encan, yeuh kumaha wae atunya mangka tinggi sabulan apana tatama teh. Tapi can aya bejana, can aya balik ka dieu. Duh, mata kariwang yeuh. Temal Biocoh kakara harja teh para mitra. Ngariuk budina balum. Maklum atuh ngemu kahariwang taya papadana pantes ku kitu teh malantaran sabulan gembleng pisah jeung nu jadi anak rarasaan meuni asa 2 tahun. Jang Darta can aya di ka dieu nya. Mang Suhadma nanyakeun Jang Darta nyaeta kabogohna Nyetiti jajaka urang Cimariuk. Ari lemur Cimariuk teh pernah aya tongoheun Gawiru kahalangan ku 2 lemur, kahalangan ku lemur Cihanyir jeung lemur Binong ngan jalanan anyak netek matak ngesang mudi sorang. Biocoh gancang nemalan kalayan nanya ka salakina. Nu matak tacan geuning meuni pengles di harita ge wewe ka dieu. Bingung kami teh yeuh bapana. Oh, matak bingung mah lah. Ari rek diteang ka pamatuan dukun sok sieun aya mamalana, da apaan ceuk Jang Darta ge ulah diteang. Nya kitu majarkeun teh cenahkeun wae. Urang percaya cenah ka Ibu Wati ge damang keun we datana bodas dina biritna teh baris leungit muntos ditamakeun ka Ibu Wati mah. Pok Nabi Ocoh bari nyabit-nyabit perkara kasakit Nyetiti. Oreng pangna diubar ku dukun Sukmawati teh hayang leungit tanah bodas dina birit. Ieu tanah bodas cenah para wargi ceuk beja lalaki awewe. Tara bener boga anak. Jadi mun boga anak teh cenah sok tuluy ieu tuluy ngantunkeun anakna pupus kitu padahal mah sane teu kitu para warga. Bohong eta teh bohong. Mangga urang teraskeun. Atuh harita oge para wargi sadaya. Harita teh Mang Suhadma nyarita. Ulah diteangan eta meuni plengles Nyai Jang Darta. Mending mun kumanehna diteang mah dilongo ka ditu kumaha mun henteu. Beuh. Mana temen si Nyai nyerieun hatena tugeunahkeun mahritan asa dipikeun meureun. Jeung eta sok sieun teu cager we si Nyai teh hanas tatama kanu jauh nu nyingkur. Hanas teu cager dan nu kitu atuh lah manehna teh ieu mah kitu manehna mah percaya ka dukun sagala. Jeung make percaya kana tahayul yen awewe nu boga tanah bodas teh awakna tarawet boga salaki. Malah mun boga salaki meureun anakna paeh mun teu paeh anakna salakina nu paeh. Teu percaya kami mah. Mang Suhadma ngomong bari jeung ngagadeud baeud. Ih, ari nanaon teh si akang nama ieu? Jelema teh apa diwajibkeun ikhtiar susuganan cager. Da ceuk Jang Darta ge dukun eta teh dukun lepus. Lain dukun samanea najan ngora keneh oge.
benang disebutkan budak kene tapi ilmuna cenah pohara luhurna loba kabejakeun cek Jangdarta yen nu tatama kadinya teh cenah sok cager boh nu kaganggu ingetan alias nu gelo boh nu hese jodoh boh nu teu bisa ngomong alias pego boh nu borok sakujur awak tah sugan we si nyai anu boga tanda bodas dina bujur bisa cager ngarangke awet boga salaki lain percaya kana tahayul ngan bae asa eueuh salahna mun urang ngayakeun ikhtiar demi kasalamatan sarerea mun geus kajadian kawin ka Jangdarta heung maleman pangaya panganten maot pan urang nu kaduhung karunya deui ka jinisna tupan cilaka ukituna urang kudu percaya kudu yakin Biocoh ngomongan bari ngesek-ngesekeun ka salakina. Nah mah percayanya kena omongan kabogoh si nyai yen dukun ngora nu katelak Den Sukmawati bisa nyageurkeun si nyai Mang Suhadmat netep seukeut kanu jadi pamajikan nya percaya we abdi mah lamun teu percaya ka jelema nah rek percaya ka naon atuh Biocoh meuning nyereng deui nya ngan eta we lah kumaha ngampleng pisan ari Jangdarta bet eueuh nu rojol ka dieu sugana teu mun aya maneh nama urang aya batur pikeun paku kumaha aya batur ngobrol sakurang-kurang napan hayang nanyakeun ka ayan si nyai Mang Suhadma ngomongan bangun humandeuar sigana maripu ku pagawean meureunan ieu bapana atawa bisa jadi we meureunan si nyai di ditu di gedong Nenwati lah namonnya aya di ditu dapanan cek Jangdarta ge si nyai teh kudu culeos cenah ulah ditunggu dipercayakeun sagemlengna ka Den Sukmawati nu namaan nu ngubaranana maksud mah ngarajongjon ngubaranana meureun kitu meureun lah muga-muga we sing tere cager bisi teu meunang mah meunang ge lah saha nu nyaho atuh nungguan di ditu ari nyaah ka kabogoh mah apan ari itu saha tuh leumpang kadiekeun asup kaburuan itu Biocoh nunjuk kaburuan mana uluh peninggal laki pantaran Jangdarta rek kumaha cenah kamar ka urang kitu leuh keun urang dagoan mana Mang Suhadma nemalan talaunan bari hatena ngarasa heran rumah sate wawuh ka eta jalma nu kiwari geus asup kaburuan imahna nu leumpang geus anyog ka deukeut golodog imahna Mang Suhadma atuh Mang Suhadma jeung Biocoh cengkat tina diukna terus nyampeurkeun ka Semah sedengki Semah pok uluk salam punten Sun punten Bapak Ibu abdi bade ngaganggu pok naita jalma sopana keur siga nu galak da kumis nage kanal tapi kenyataan mah ngomong nage ni sopan mangga ujang mangga henteu ngaganggu mangga lingi ujang mangga punten bade naroskeun jenengan Bapak Suhadma sareng Biocoh teh palih mana bumina teh Sun kaleresan atuh ieu rorompok Mang Suhadma mah sareng Biocoh malihnya mang pisan pun Suhadma teh ieu pun bojo Biocoh namina bade ka embi sareng meureun ujang teh nya mah ngalingni atuh ujang mun kaleresan araya mangga atuh mangga hatur nuhun gancang ki Semah unggah gek diuk milu ngariung di tepas imah nu diamparan ku lampit kawung Biocoh hideung nyokot cai ka dapur tekung silila geus datang deui mawa cai jeung lalabuhna mawa beuleum opak sok ditunaheureun Semah mangga nyangakeun cai-cai atuh jang hatur lumayan mangga mi aduh hatur nuhun cekap lah pokna eta ki Semah bari ngeluk tungkul sigan wegah rek ngobrol jeung pribumi Mang Suhadma jeung Biocoh geus panasaran hayang nyaho kana pamaksudan Semahna nu matak sabada silih reret sakedeung tepok Mang Suhadma tumanya darianaker punten ieu teh Bapak teh bade engat tumaros bae ujang lupi ujang teh saha nya kakasih sareng nu ti mana kawit punten Bapak teh enggak mariksa teh ku ngemotkeun asana mah ayeuna diparengkeun tepang pok teh Mang Suhadma sok panaker ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso sabada harita Mang Suhadma nanyakeun ka Ki Semah nanyakeun di mana asa jeung saha ngaran atuh harita disusul ku Biocoh
Sumuhun ujang supados engat terang we mah sareng mangna di dieu upami ujang parantos nguningakeun jenengan sareng panglinggihan mah. Cek Biocoh di manehna ge leuwih-leuwih timbang Suhadma ngarasa panasaran ngeunaan kadatangan Ki Semah nu datang kiwari bari jeung teu wawu. Hatur nuhun sim abdi enggal ditaros teh suhun. Temal eta ke Semah sopan jeung hormat. Geus kitu pok nuluykeun omongna sabada mangut heula bieu ka pribumi. Ai wastama abdi teh burak supadumukan teh di Pasir Samoja tongoeun hanjuang. Pawiti dieu mah ngulon ngidul tetela geuning eta teh Semah teh tayalian lintang ti Kiburak. Pasir Samoja kutan ti Pasir Samoja ujang sumuhun. Atuh didinya mah caket sareng bumina Neng Wati dukun Wanoja nu sok ngalanongannya ujang. Sanes caket deui malihnya didinya abdi teh matuh teh. Abdi teh yang disebatkeun pada malna Ibu Wati cu. Kiburak nerangkeun sabalakan. Ih, nuhun atuh bapa ditepangkeun sareng ujang mangkaneng denget ieu teh bapa nuju diparengkeun emut we kapun anak bapa teh. Asa sugema hate Mang Suhadma. Keur meukeur hatena manteng inget we ka anakna. Baik ayeuna torojol pisan datang pagawena bupati si dukun Wanoja nu keur namaan anakna. Nalaras wae pur anak aya di ditu ujang. Kantenan malihapanan parantos sasi hayana di ditu. Dipayun diajabkeun ku jajaka jenengan Jang Darta ka dituna teh. Nuhun eta teh picarogeunana ujang kumaha ayeuna kaayaan pun anak teh ujang. Sumuhun ujang nah parantos rengse atana piteun acan diladongan anakku Ibu Wati. Sareng nah Jang Darta teh sok aya nu angkat ka ditu ngalongokan si Nyai. Boh Biocoh pon kitu di Mang Suhadma meuni geus teu sabar naker. Maranehna tumanya meuni merak peklir kacang ninggang kajang lain bobodoan bakat tingku hayang geura nyaho kana kaaya nu sabenerna ngeunaan kaayaan nyetiti. Ari Kiburak anggur ngeluk tungkul kaayaan siga nu ngemu kabingung barang manehna ngadenge pananya ti Mang Suhadma jeung Biocoh harita. Bisa naker nyimutan kaayaan nu sabenerna jiga nu milu sedih jeung ngalangsa padahal apanan dina hatena mah pinuh ku kabohongan. Lila Kiburak teu gagancangan mere jawaban nu pasti ka pribumi. Mang Suhadma jeung Biocoh babarengan neuteut seukeut meuni teu ngiceup-ngiceup. Nyaksian Semahna anggur melenguk siga bueuk meunang mabuk. Nu matak gancang Mang Suhadma ngomong. Ai geuning adaun ngahuleng ujang. Kumaha sanyana kaayaan pun anak teh? Ulah dihulengan kitu atuh ujang lah. Mima meuli banget ku panasaran ujang ulang-ulang margi salami ieu hate teh inget wae ka si Nyai. Gambaran nu jadi anak meninggal langkang we dina kongkolak mata teh. Hate gegebegan wae terus inget ka si Nyai ku kituna. Enggal atuh mi pasihan wartos. Nah kumaha sanyana kaayaan pun anak teh ayeuna? Biocoh ngomong make jeung siga nu rek ceurik sagala. Pangaruh hate inung nu seukeut siga nu terus rasa geus bisa ngarampa kana kaayaan nu jadi anak nu sanyana. Kiburak tanggah red ka Mang Suhadma red ka Biocoh. Geus kitu manehna tungkul deui sarta pok ngomong dumareuda sora semu beura. Mang kali mi hapunten nu kasuhun bilih ku dongkapna abdi danget ieu ngajantenkeun manah Mang janten ngaraos kirang sugema Mang sareng mi di dieu. Teu ujang teu malih bingah nu aya Mang teh margi ku sumpingna ujang danget ieu. Panginten Mang sareng mina teh di dieu janten tiasa terang. Ngeunaan kaayaan pun anak anu hiji-hiji na ujang teteh. Da sok sanajan kitu Mang teh tetep we kanu jadi anak magir ibarat nang inog bebereumna. Seleresna mah abdi teh ka dieu teh sanes keng tugas di Ibu Wati sumuhun. Naing naha dipiwarang naon atuh kudunungan ujang teh? Dipira nyuhunkeun artos atanapi beas atanapi naon cing sok carioskeun. Janten pokona mah bilih aya naon-naon carioskeun ka Mang. Sumuhun ujang ulah didingding keleur di Sinang Siloka priyogi artos mangga carioskeun atuh bias oge. Nu hanya ka Jang Darta teu aya nanging aya naon-naon mah enggal saurkeun. Mangga ke di piwarang naon ku dunungan ujang teh.
sanes di orang yang kena artos maka pungkur ge pemasian yang darta ayeuna masih kena seueur nya gitu soal beas sareng kamu tadaweun sadi dinten kalesan di itu seueur estu taya kakirang naon-naon mi ari parantos atuh nah di piwarang naon atuh ujang teh beuki gegebegan hate bi oco jajantungna harita beuki ratug tutunggulan meni rosanaker malah aneh nate para mitra beungeut nu jadi anak tuluy kokolebatan dina kongkolak matana harita ngalangkang para wargi teu eureun-eureun katingali jelas lengket masket inget bae kanu jadi anak kaayaan bioco harita teh kitu renghap kiburak ngarenghap pradalila bangun eungap bangun wegah rek ngedalkeun anak geus kitu gap kana cai leguk nginum tutas nginum beak dua wadah bangun anu halab-hab naker poki burak ngomong anca dareuda mang kalimi nu dipamri ku abdi mugi mang kalimi teu reuwas teu kaget margi abdi ayeuna pisan bade ngauningakeun kayan tuang putra nyatana nyeng Titi Saritea cing kumaha kayan si nyai teh ujang nya kumaha cenah kayan punanak teh ujang salesna ayeuna tuang putra teh parantos teu aya ku tantos teu aya Mang Suhad majeng biocoh lain deui ngagebegna teu aya teh teu aya kumaha ujang biocoh ngagebi-gebig leungeun kiburak dina tumanyana harita mangga ulah bade asa-asa ujang saurkeun satara basna sagemlengna pokona ulah didingding clear di sidang siloka belak-belakan caritakeun ka mang naon nyebah teu aya teh kumaha ujang Mang Suhad mangomong dumareuda enggal geura saurkeun atuh ujang aduh sing karunya kami teh meni geus teu aya pugur teu pugur rasaan sok sieun kitu teh kieu teh nah teu aya kumaha nah kabur nah kumaha kieu kayan tuang putra teh mi dina wengi tadi teh anjeunna teh ngaleos tanpa permios ini karena teu pamit cinek nama Neng Titi teh dina wengi tadi parantos kabur ngantunkeun dunungan di sim abdi margi teu wawartos ka sasaha barita anu nganyahoankeun aduh nyai biocoh ngajerit kutan kabur kamana tuh hidup teh nyai make kabur sagala apa nyai teu keur diubaran Mang Suhad mangalima janten miangna pun anak teh ngantunkeun Ibu Wati miang ti Pasir Samoja teu wawartos heula ka Ibu Wati sun mawi henteu nya kitu di sim abdi teu katos terang Nyai abdi ka dieu dipiwarang ku Bupati kanggo naroskeun perkawis Neng Titi mamanawian sumping ka dieu ku kitu nabi aya di dieu mah nya nuhun atuh nang upami teu acan beres dilandonganana janten wayahna kedah dipiwarang ka ditu deui sun aduh da teu aya ka dieu mah ujang teu aya ka dieu mah aduh kumaha aduhnya budak teh geuning biocoh para mitra ngadenge salakina ngomong kitu kontan tuluy ceurik ngaguk-guk bangun ka nyenyerian kemana atuh hidup teh geulis ieu mana king kunaon atuh ari teu betah mah bebe jawe kan ngubara nyai heug balik ka dieu lain ngalios kabur kamana atuh hidup teh anak king make kabur sagala ieu emak nyai ieu emak anak king beungeut biocoh langsung jibru ku Cipanon bakat ngumbar kana langsaan jeung kasedih nu taya babandinganana dua leungeun dipake nongkupan beungeut anu juuh ku Cimata hari Mang Suhad mah najan sarua jeung pamajikanana hatena poharana langsana jeung pohara sedihna ku ayana meunang beja yen nu jadi anak kabur ninggalkeun dukun nu ngubaranana tapi manehna masih keneh bisa neger-neger maneh masih keneh bisa ngomong tenang najan sorana ngageter Tisang kasacongo buuk anak bapa baris kabur ninggalkeun pamatuhan dunungan ujang jangburang padahal manehna teh kaasup budak bager kaasup budak kakajeunan estu ning tuhu kanu jadi kolot tara mumpang kana piwarang tara mawa karep sorangan teu sangka kiburak gancang nemalan bari jeung nada omonganana dumareuda kawas nu milu mangna langsakeun milu susah milu sedih kana hatena pribumi sumuhun jeung si abdi teh sangki baris kieu jantenna bapa damun atuh ku abdi katingal sareng kasaksi kayan tuang putra teh estu ning bager sareng kajeunan pisan tara seueur saur tara seueur paningkah estu ning pikaresepeun pek ayeuna kabur bet mata keranaker padahal mah
kaya nulungan sim abdi katingal sareng kasaksina kusim abdi teh poharanya ahinana katuang putra malihan sanaos ti ditu aya 8 urang wanoja nuju lalanonge dakanya anak kaneng titi mah benten atuh sareng kanu sanes nya kitu deui dina ngalanongan ge sok sanaos panyawatna kalebet sesa sareng ayeuna arang langka micen tanah bodas teh atuh sanes pada melan enteng-enteng nanging tos bade rengse mung kantun 2 atau nepi 3 dinten deui angkat teng titi teh angkat ka mana atunya ai neneng itu aya wae kiburak ngomongna dipungkas ku ngagerendeng lalauna nyambat ngaraneng titi siga nu heueuh miluna langsa milu tunggara ku ayana neng titi kabur nya biocoh nyengkatkeun beungeutna terus neuteup ka salakina bari pok dina sela-selana ning sreukna nyarita kumaha tuh pilampaheun urang saterusna apana nya urang tiangan we nu jadi anak nepi ka kapangihna deui mana urang paluruh disabudeureun leuweung nu aya landeuheun pasir Samoja urang paluruh di dinya susuganan aya keneh milik urang bisa kapangih di dinya nyanyi ka mana atuh hidup teh geulis ieu emak nyanyi mun eta mah kitu we sun lah mawan awian atuh si nyai teh acan tebih ti wewengkon leuweung Hanjuang sun namanya ku abdi maksud teh pada dipilarian nanging ngaraos keung dari sorangan mah sareng enjing keneh we ngalangkung-ungkun namanya teh malum atuh leuweung ge rembet pisan tur pararoek tetangkalan jarangkung badag panginten upami aya rencang 2 anak nepi tiluan mah wah keung-keung teuing sareng ai ku seueuran mah baris gambil nyak serakna sanaos lega oge bapa kiburaknya tujuan pisan memang kitu kahayangna ngarah layon ciciptaan bisa kapang kalayan manehna yakin yen Mang Suhadma jeung biocoh kana tangtu baris nalangsaeun mun engke manggih layon nya titi dina jungkrang lungkawing di leuweung Hanjuang ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso para mitra sadaya biocoh terus ngingsreuk sisimekeun bangun anu bener-bener tunggara jeung nalangsa ku ayana meunang beja nu teu disangka-sangka pantes rek nalangsa jeung tunggara teh anakna hiji-hijina nu ngaja ditamakeun sinaleungitan bodas dina awakna pek ayeuna kalah kabur bari kaburna ge ti peuting leuheung mun di kota teu sieum teu salempang teuing tapi apan ieu mah di sisi leuweung luhur pasir nu jauh ka ditu jauh ka dieu najannya aya jalan desa nu ngahubungkeun ka luhur pasir tapi da sigana teh kabur tacan karuhan mapai jalan desa paling ge kanu hieu mengarah aman batin Nyi Ocoh bener-bener asa kiamat jajantung asa didudut desa nyana pisan Mang Suhadma ngareret ka biocoh mana aya naon ieu mana dagoan di dieu nya kade ulah ka mana-mana kami rek indit heula ari kitu rek ka mana biocoh curing hakapan rek neangan si nyai rek dipaluruh ka tempat-tempat disabudeureun Bu Imah gedong Ibu Bati muncan kapanggih keneh di dinya urang teangan kanu jauh atawa urang tatanyakeun ka dulur-dulur urang dari anak keur Mang Suhadma nyarita nya syukur aya pamaksadan kitu mah ieu mama satuju pisan nganjang darta kudu dibejaan heula ngarah bisa maturan nyangan ieu nya atuh ayeuna ge kami rek ka Cimariu heula rek ngabejaan jang darta susuganan manehna kasampak aya di imahna henteu keur ka mamana pamakaparengan teu aya atuh talatahkeun we ka abapana jabati eta Pak RT diajak sakurang-kurang dibejaan kudu nulian deui Mang Omod tah Mang Kohir ajak ngarah henteu keung teuing di jalan ongko nya kana tangtu ayeuna bari indit kami rek nepungan heula Pak RT jeung muliana ke babarengan nyampeur jang darta kade di dieu sing hati-hatinya jeung ulah ider-ideran ka mana amana jaga imahnya mananya nyan jiga atuh mung pengisu keneh keun we di imah mah da teu kudu ieu jadi kasalampang jeung hariwang harita teh para mitra sadaya tuluy atuh nyarita ka Jaka Sibura jang burak ngawiatud lanceuknya getina satetes amakarana sadami atuh ceuk paribasana buukna salamar mugi tiasa dijaginya ujangnya bising tenang we bu lah ulah seremutan kene kumaha abdi we kalemna karena malanana kiburak mata greug-greug jeung tenang kana hate biocoh
nu baris ditinggalkeun. Sup harita mangsuhad mah asup ka kamarna disalin heula. Dina geus kaluar deui nepungan Kibura, manehna geus ngaganti make pakaian kampret hideung jeung anu saules jeung calanana sing sarwa hideung. Dina cangkeng nyolegreng bedog keur ngajaga bisi aya naon-naon atawa sakurang-kurangna keur nyacar-nyacar rungkunan bisi ngahalangan jajalaneun dina engke lumampa. Waktosna para mitra.